Episode ke-50 genep Niken nyaeta babaturan sakamar Ichi sa tahun basa kuliah. Sanajan sakamar di asrama nu sarua tapi teu sakelas teu sajurusan. Hubungan duanana ge teu pati akrab. Ieu ku lantaran Niken boga sifat sombong, rada bangor jeung timburuan. Niken selalu ngarasa leuwih gelis, leuwih kaya, jeung leuwih pinter ti Ichi. Padahal kanyataana mah jauh pisan dina sagala hal. Kaleuwihan Niken nyaeta pinter ngarayu sarta morotan lalaki nu loba duit. Hampir tiap minggu gonta-ganti kabogoh, malah biaya kuliahna salila 4 tahun oge dibayaran ku lalaki-lalaki eta. Hei Niken, lila teu panggih, kuring jeung salaki rek makan malam di dieu. Anjeun naha di dieu oge, Icih maksakeun nanya sanajan haroream. Sarua, kuring jeung salaki gerek makan malam, jawab Niken centil bari nyekelan kana panangan pamuda di gigirna. Di ruangan kelas nu mana anjen, biasa, premium atawa anu mewah, cek Niken nanya tempat makan anu dipesen ku Icih. Kuring acan nyaho, kabeh diurusku salaki, jawab Icih. Niken ngareret ka Udin, oh, ieu salaki anjen, anu bejana kuli ngaduk. Icih teu ngajawab, tapi tungkul era, aduh hampura, kuring teu boga maksud nanaon, sakadar nanya, ulah kasinggungnya, cek Niken anu kaget nenjo parobahan dina paroman Icih. Udin melong Niken ku juru panona, awewe ieu kawas nu ngahaja rek nyieun masalah. Oh ieu Cih, salaki kuring, ngaranna Jejen, cek Niken. Anjena anak tunggal Haji Dede anu kagungan armada bes budiman. Icih ukur unggek, tapi teu nyora. Udin oge beki teu suka ka eta awewe. Niken terus ngocoblak, salaki kuring member platinum, lamun anjen ukur di kelas biasa, leuwih hade batalkeun. Urang babarengan ka kelas platinum make kartu member salaki kuring, kumaha, daek. Udin buburu ngajawab, kuring geus mesen tempat anu leuwih alus. Icih, salaki anjen kudu diwaradeui tata krama, tadi kuring nanya ka anjen. Tapi salaki anjen nu ngajawab, keur kuring anu sapopoe hirup di lingkungan jelema kaya, sikep kitu teu sopan jeung nyinggung perasaan, cek Niken. Jejen ngareret sinis ka Udin, Niken, martabat jelema katingali tina omongana, ku nolak pangajak kahadean batur ge eta geus nembongkeun kasombongana, ke jelema model kieu akang teu sudi nginjengkeun kartu member platinum ka manehna. Icih, kuring manglebarkan anjen kawin ka kuli ngaduk bari sombong kieu, ukur jadi beban keur kahirupan anjen, leuwih hade talapung nu kieu mah, neangan deui nu leuwih pantes, cek Niken. Icih anu nahan-nahan teh hayang ngomong, akhirna nyentak, Niken, eueuh hak anjen nganilai salaki kuring, teu kudu mere komentar anu matak pikanyerieun. Anjen anggar eueuh robahna Cih. Ti zaman kuliah diajak nurutan cara hirup kuring sangkan bisa senang embung. Ayana boga salaki kieu dibere saran pisa oge embung, tiap kahadean anu ditawarkeun ku kuring katarimana ku anjen salah wae. Sira Udin mulai jangar ngadengeunna, Udin ngaluarkeun HP ngirim chat ka Isak sangkan neangan informasi lengkap ngeunaan Niken minantu Haji Dede Bos Budiman. 5 menit sagala rupa informasi geus asup kana chat Udin. Tenjo tu salaki anjen, kuring keur ngajejele anjen, salaki anjen kalah ngoprek HP, cek Niken. Kuring boga info penting, harayang nyaho, cek Udina ka Niken jeung ka Jejen. Niken kerung, info naon, Udin maca tulisan dina layar HP. Niken umur 26 tahun, lulusan ITB jurusan ekonomi bisnis. Di tahun pertama kuliah pernah 4 kali kaperego ku keamanan asrama lantaran ngasupkeun lalaki ka kamar nyaeta Beni, Idrus, Tatang jeung Endang. Niken calangap, ngomong naon maneh, dilaporkeun ka polisi sia geus wani mitnah. Jejen oge kaget, tapi ukur kerung, sabar, acan beres, cek Udin. Sakali pernah kaperego lantaran ngasupkeun 2 lalaki kembar Dino jeung Doni. Bohong, bohong. Cek Niken bari jubras jebris, Udin neruskan. Akhirna anjen diusir ti asrama terus dirawatan di apartemen ku saurang bos diskotik sarta narima gaji 1 juta sabulan salila 2 tahun. Anjen oge kungsi 4 kali ngagugurkeun kandungan,
aborsi ka-opat anjeun ngalaman pendarahan hebat anu akhirna kudu dirawat di rumah sakit pikeun operasi pengangkatan rahim, anu hartina anjeun geus moal mungkin boga budak saumur hirup. Tahun terakhir dimenangkan deui cicing di asrama sarta sakamar jeung pamajikan kuring. Jejen, geus sabaraha taun anjeun kawin ka Niken jeung geus boga budak sabaraha ayeuna? Udin nanya ka Jejen. Jejen molotot ka Niken, bener anu tadi kadenge ku akang. Ulah percaya kang, akang apal waktu malam pertama, abdi masih parawan, ieu fitnah, jawab Niken leweh. Ulah waka panik, informasi acan beres, cek Udin, hayu kang, ulah dianggap, geus waktuna makan malam, cek Niken bari narik panangan Jejen tapi Jejen merot. Jejen malika Udin teu malirek ka Niken sabab panasaran kana info saterusna, baca deui, cek Jejen ka Udin. Tah anu terakhir ieu pasti bakal ngayakinkan anjeun, cek Udin ka Jejen. Lulus ti ITB Niken indit ka Singapura pikeun operasi plastik selaput darah, balikna digawe di perusahaan bus Budiman sarta berusaha ngadeketan Jejen ku cara ngabaret mobil Bentley Jejen ku motorna, terus Udin ngarenghap panjang bari melong Jejen. Lamun anjeun teu yakin kana informasi anu awal tadi, informasi anu terakhir aya pakuat pakaitna jeung anjeun, bener kajadiana kitu, Udin nanya. Naon anu disebutkeun ku anjeun bener? Harita mobil Bentley kuring memang diserempet ku motor Niken tepi ka baret panjang, cek Jejen bari ngareret ka Niken. Udin, stop, ulah dibaca deui. Hampura kuring, cek Niken ngomong bari bengetna pias. Panik ga? Nya panik atuh, piraku enggak, geus dibolekerken karek mentah hampura, sok aya-aya wae, cek Udin bari maca deui tulisanna layar HP. Sabulan Niken digawe di Budiman, perusahaan ngayakeun tur wisata karyawan ka Bali. Di Hotel Grand Indonesia, kaparawanan palsu Niken dibikeun ka Jejen, saminggu balik ti Bali, duanana kawin. Niken harita geus andeprok leweh, teu ngarti ti mana Udin bisa menang informasi detail sarupa kitu. Jejen ngararet ka Niken bari molotot, jadi salila ieu aing dibohongan, tega maneh. Kabeh fitnah. Eta fitnah, cek Niken bari ngaguk-guk cerik. Lamun masih acan percaya, kuring bisa nembongken laporan medis waktu operasi selaput darah di Singapura jeung operasi pengangkatan rahim di Bandung. Kumaha? Jejen langsung ngajewang panangan Niken rek digusur kaluar ti gedung, hayu balik ayana pisan, urang bereskeun kabeh hanana. Jen, bisi anjeun butuh bukti mangrupa foto-foto ti keamanan asrama sa acan digerebek. Eta aya dikuring kabeh, lamun anjeun kuat nenjona bisa dikirim kana WA anjeun, jeung aya hiji video durasi 27 menit nu ngahaja direkam ku bos diskotik di apartemen, cek Udin deui. Niken ngajerit, Kang, kuring memang salah, harita kuring masih bodoh acan ngartina naon, ayena kuring rek robah, ampun, kuring acan pernah ngalakukeun deui sanggeus kawin ka akang, cek Niken ka Jejen. Udin ngomong deui ka Jejen, ulah percaya, ieu aya sababaraha foto teu pantes anu dilakukeun pamajikan anjeun jeung sababaraha oknum supir Budiman, padahal geus jadi pamajikan anjeun. Geus Din, kuring 100% percaya, kirimkeun ka nomer ieu bukti-bukti foto jeung video anu tadi disebutkeun ku anjeun keur jadi bukti di pengadilan agama, kuring kudu buburu nyereikeun ieu awewe, cek Jejen bari mikeun kartu nama terus buburu ngagusur Niken anu andeprok diuk kaluar ti gedung. Hayu nyi, urang naek, cek Udin nungtun Ici asup kana lift. Episode ke-57 dina lift Ici beki ajrih ka Udin, tepi ka apal detail latar belakang jeung masa lalu Niken. Ari akang eta ngahajakeun milari info Niken ti internet. Henteu akang teu boga kamampuan nepi ka lebadinya. Dina enyana ngorehan di internet moal tepi ka sakumplit, eta jeung pasti kudu ti sababaraha sumber sarta butuh waktu lila pikeun ngumpulkeun datana, jawab Udin. Terus akang kenging ti mana? Babaturan Facebook akang kungsi dinyenyeri ku Niken, tepi ka manehna ngahajakeun salila 8 bulan ngumpulkeun info kagorengan Niken pikeun ngabales kanyerina. Teu sangka info eta bakal aya gunana keur akang ayena, jawab Udin. Kang naha akang mencet tombol anu ka taman gantung,
Pantekenging, taman gantung ditutup ayeuna mah, cek Icih nanya sabab karek sadar tadi Udin mencet tombol anu lantai pangluhurna. Pan emang rek ka taman gantung, jawab Udin bari imut. Icih molohok kaget, ulah milari masalah Kang, urang pasti diusir ku keamanan, cek Icih panik. Buburu Icih dirangkul ku Udin, tenang nyi, moal mungkin akan nyilakakan pamajikan sorangan. Dina jero hate, Icih mikir, bahwa Udin anu salila iya jadi obrolan jelma loba, bahwa Udin anu gas nyewa taman gantung, Udin lain member, temungkin. Jadi, akang anu tos nyewa taman gantung, Udin tungkul melong banget Icih bari imut, nya, akang anu nyewa, pikeun nyugemakeun nyai. Icih ngarasa otakna asa kasetrum, naon anu kadenge tina biwir Udin, manehna jadi kawas jelma idiot, molohok bari teu bisa ngomong naon, aya bunga nu taya papadana, aya kaget tapi lain kaget biasa, lalaunan Cipanona ngucur, Cipanon kabunga anu acan pernah karasa sa acana, Icih ngarangkul awak Udin ti pepereket, hayang ngucapkan syukur jeung nuhun tapi teu bisa ngucap. Lalaunan pantolif muka, di luar geus nyampak ngajajar 3 pelayan awewe jeung 3 pelayan lalaki. Nyonya Icih, Tuan Udin, Hotel Padma mengucapkan selamat kangge ulang tahun pernikahan salira, cek saurang lalaki. 2 urang pelayan awewe lalaki maju bari ngongkorongken Kang Kalung kembang ka Udin jeung ka Icih, mangga teras ka lebet, cek sarerea bari bongkok hormat. Terus kabeh ngaraleos indit, Udin jeung Icih ngalengkah ka jero taman gantung. Anu biasana rea jelma, ayeuna ukur aya Udin jeung Icih duaan di taman gantung anu sakitu legana. Icih asa ngimpi bari rurat reret ka sakuriling taman gantung anu ayeuna dekorasina geus robah, teu kawas basa manehna datang ka dieu dahar jeung Elsa 3 poe ka tukang. Bulan anu katenjo tina lalangit kaca kaciri endah, jempling, ukur sora musik piano tina sound system anu kadenge lalaunan dipadu ku kucap-kicepna rantuyan lampu LED warna-warni di tiap juru ruangan diiringan ku sora piano. Aya tetesan cai anu ngucur di luar di tiap kaca di sakuriling taman gantung, cai ngalembereh mapai kaca nyiptakeun suasana saperti keur girimis. Kabeh rasa kacape, kuciwa, ngadadak sirna, anu nyesa ukur rasa bagja nu teu bisa diukur. Rupa-rupa kekembangan anu mekartur seger sagala rupa bentuk, warna jeung kelir, nyambungkan aroma alami minuhan rohangan taman gantung. Panon Icih nutup, imut dina gurat biwirna ngagambarkeun yen hatena keur bener-bener ngararasakeun katenangan jeung kabagjaan anu luar biasa, tepi ka teu sadar harita Udin geus ngaganti pakaian ku jas mahal nangtung rada anggang bari nyekelan kembang. Sora piano robah ritmena leuwih tenang, lalaunan panon Icih muka, netep Udin anu maju ka arah manehna salengkah-salengkah. Tiap Udin maju salengkah, lampion mangrupa kembang kuncup anu ngagantung di luhur, oge mukakeun hiji-hiji kelopakna bari ngaluarkeun ratusan kelopak kembang asli anu warna-warni murudul ragrak. Nepi ka lengkah terakhir, Udin geus nangtung salengkah ka Icih, lampion nu ngagantung geges mekar sampurna lir ibarat kembang raksasa anu endah. Di luar, ratusan jelma keur lalajo, nu dihandap taranggah, anu di gedung laina oge ronghok ngajajar dina jandela, kabeh nenjo ka taman gantung. Tapi kabeh teu bisa nenjo jelas, lantaran kaca di sakuriling taman gantung geus katutup ku cai anu disetting sabage efek hujan, kabeh kuciwa tapi tetep lalajo sabab panasaran, di jero kaciri endah, masih katenjo sapasang lalaki awewe sanajan samar. Romantis, sapanjang hirup, kuring acan pernah nenjo adegan kieu sacara nyata, lamun kuring anu jadi awewena, pasti langsung ngelepek moal kuat nangtung, cek saurang awewe ka lalakina. Teu saladugaan jelma loba, pangawakan lalakina sarua pisan jeung nu di Emily, jawab nu lalaki. Hanjakal, ayana oge teu sidik wajahna, boh nu awewe boh nu lalaki, cek nu awewe. Adegan Icih jeung Udin di taman gantung, nyiptakeun ilusi endah masing-masing dina pikiran kabeh jelma anu nenjona,
lantai gedung di handapna taman gantung poek anu ngajadikeun taman gantung siga anu keur ngalayang. Loba awewe anu lalewe haru, dibarengan ku rasa timburu, pada hayang jadi icih. Nyi, akang boga ka anjen, akangnya hampura satahun ka tukang akan teu bisa merek kasenangan, karek ayena akang bisa nembongken ka Nyai, Nyai suka, cek Udin bongkok bari mikeun kembang dina panangana. Ramo Ici nutupan biwirna, kay herang ngucur tina kongkolak panona terus nyurulung mapai pipi, ragrak lir ibarat inten. Ieu lain cerik kasedi, tapi cerik kabunga. Abdi suka Kang, abdi suka. Nuhun pisan, cek Ici biwirna ngageter bari narima kembang ti Udin. Ici geus haroream mikir kumaha Udin bisa ngalakukeun kieu, Ici teu paduli, hatena geus katutup ku kabungahan. Lalaunan Udin nangtung, ngalepaskeun kembang tina beheng Ici, terus modok saku ngaluarkeun kotak buludru anu di jerona kang kalung ti Emily. Ieu hadiah ti akang keur Nyai, bari muka kotak dina panangana. Ici molohok, ieu kang kalung anu dipeser ku saurang pamuda di Emily, ti mana akang kengeng kang kalung ieu, cek Ici bari mundur salengkah. Udin geus teu kuat hayang ngaku yen memang manehna jelma anu salila ieu diaromongkeun batur. Tapi Udin ragu, lantaran aya hal leuwih penting anu kudu dibereskeun, acan waktuna kudu muka jati dirina ayeuna. Udin acan yakin ka akina, lain ngan ukur manehna sorangan nu jadi incuna. Masih loba anak-anak jeung incu-incu Agus Subrata nu lain, sarua ahli warisna, anu pastina bakal nganggap ka manehna ukur cucuk anu iraha-iraha bisa ngajieun saha wae kacugak. Rusiah maot indung bapana masih acan ka ungkap, Udin masih nyangka kacilakaan indung bapana ukur settingan batur nu hayang nyilakaken. Kamunculan sababaraha jelma anyar di sakurilingna ti mimiti Wawan Kusumah anu ujuk-ujuk ngawinkeun dirina ka Ici. Datangna Wa Asep mere banda sakitu lobana, Isak anu jiga dihaja ditempatkeun pikeun ngalindungi dirina, Elsa, Susi jeung sajabana, eta kabeh siga settingan, boga peran masing-masing, lain asli. Jadi Udin acan siap, Udin masih waspada ngajaga kasalametan dirina jeung Ici, sabab jelma loba pakayana pasti boga sagala cara pikeun nyiptakeun hiji drama di kahirupan batur. Udin rek nuturkeun hela aliran cai palitna rek kamana, moal waka ngalawan arus anu resikona acan kairong. Kang kalung ieu memang sarupa, tapi ieu mah ukur tiruan anu murah. Akang ngahaja pesen ka tukang emas pikeun ngajian anu mirip jeung anu dibeli ku pamuda di Emily, anjeun teu suka, cek Udin ngajelaskeun bari nanya. Hate Ici ngemplong bari imut, jelas suka atuh Kang, akang geus ngalakukeun sagalana keur nyugemakeun Ici, sanajan kang kalung ukur tina karet gelang anu diuntun, lamun asalna ti akang, Ici pasti suka. Udin oge ngemplong, buburu eta kang kalung dipasangkeun kana beheng Ici. Episode ke-58 sabot kabeh perhatian jelma keur kasirep ku kajadian di Taman Gantung. Di pakarangan imah, Mardi jeung Lastri hoghak ngadebatkeun BMW anu parkir di pakarangan imahna. Kuring kudu nelepon polisi, ieu pasti mobil menang maling terus ku malingna ditunda di dieu pikeun micen jejak ngarah teu ka paluruh, cilaka, bisa katempuhan urang Kang, cek Lastri. Montong waka nelepon polisi, sahanu nyaho ieu mobil menang ngarental anak urang, cek Mardi. Moal mungkin Kang, lamun anak urang ngarental, pastina bakal dipake, moal ditunda di dia, cek Lastri. Atawa babaturana anu mihape, cek Mardi deui, eta ge sarua moal mungkin, imah urang acan aya garasian, piraku mobil mewah dijagrakeun di dia, cek Lastri. Dua nana kerung, tetep teka pikir ku dua anana iraha datangna ieu mobil ujuk-ujuk nyampak di buruan imahna. Lastri karek nyaho aya mobil di buruan burit, basa rek tutap tutup jandela. Sanajan Lastri jeung Mardi nyaho anakna baralik ti dago, jeung nyaho oge anakna arindit rek dalahar di luar, tapi ku sabab nu kaluar, jadi dua nana teu nyaho yen aya BMW, jeung anakna teu cumarita masalah mobil. Tungguan anak urang baralik weh, urang tanya, cek Mardi bari nenjoan mobil BMW anyar nu aya di pakarangan imahna,
dikurilingan bari ditoongan jerona tina kaca mobil nu nutup, terus duanana arasup deui ka imah. Harita Icih jeung Udin geus balik, dina taksi Icih ka tembong masih ngalamun senang, kaciri tina biwirna nu suka bunga sanajan teu nyora. Kumaha akang tiasa mesen tempat di taman gantung, sedengkeun salami eta tempat teu tiasa dianggoku pribadi, cek Icih nanya bari nyenderken sirahna kana tak-tak Udin. Direktur taman gantung di eta hotel, ternyata anak angkat nama Emeh anu kungsiku akang dicaritakeun ka Nyai, manehna nu mayaran biaya rumah sakit sarta ngirim Ma Emeh ka Jakarta, manehna ngijinan makek taman gantung ka akang lantaran nganggap akang asa ka adina sorangan, cek Udin. Kunaon akang teu nyarios sataacana ka Icih, cek Icih nanya deui. Atuh lain ge kejutan ari kudu diobrolkeun heula mah, cek Udin. Loba anak angkat Ma Emeh saacan akang, anu bareng jeung akang, jeung sanggeus akang. Siganna geus puluhan mun ditataan hiji-hiji mah, Ma Emeh ibarat panti asuhan anu teu boga yayasan, kabeh dikelola ku sorangan katut sababaraha pembantuna. Anjeunna ukur ngamanfaatkeun imah sarta pakarangan lega titinggal salakina, siganna daripada dicicingan ku sorangan. Ngan tepi ka ayena akang acan nyaho saha anu geus ngabiayaan Ma Emeh, naha hartana sorangan atawa aya donatur tetap, akang acan wani tatanya hal eta, cek Udin ngajelaskeun panjang lebar, anu salila ieu acan kungsi kacaritakeun ka Icih. Turun tina taksi, Lastri langsung kaluar ti imah nyamperkeun bari buburu narik panangan Icih ngadeketan BMW dituturkeun ku Udin. Emah hayang apal, ieu mobil saha, maneh nu meuli, cek Lastri ka Icih. Sanes mah, Kang Udin anu meser, jawab Icih. Udin nu meuli, ti mana Udin bisa boga duit pikeun meli mobil, duit saha, cek Mardi anu oge geus aya di luar. Muhun abdi nu meser, tina tabungan abdi nyalira, cek Udin ngajawab pertanyaan Mardi jeung Lastri. Lastri langsung ngadapang dina kap BMW leungeunna dibeberken kawas nu hayang nakep mobil. Minantu anu sapopoe ukur nyusahkeun, kabisa ngan ukur masak jeung balanja, tapi tabungan dipake meuli mobil keur emah, alhamdulillah, cek Lastri. Emangna maneh bisa nyupiran, cek Mardi ka Lastri, paling ge keur bapa, nya Din, bari ngareret ka Udin. Udin ukur nyerengeh nenjo polah mitohana, sanes, abdi ngagaleh ieu kangge Icih, bojo abdi, hawatos anjeunna tiap dinten naek angkot ka kantor, cek Udin. Terus rek iraha meuli mobil keur bapa, cek Mardi. Udin mikir, teu nyangka mitohana bakal wani menta mobil. Atos atuh pa, hiji ge cekap, hawatos Kang Udin, upami abdi teu nganggo, bapa tiasa nganggo, upami liburan, tiasa dianggoku opatan, cek Icih mangkarunyakeun ka Udin. Pa, ieu BMW 520, teu sae dianggoku pameget margi teu aya tanagian, ieu cocokna dianggeku Icih damel ti bumi ka kantor, upami dianggeku bapa, pada nyalengsrikeun, cek Udin. Terus rek iraha meuli mobil keur bapa, cek Mardi ngulang deui pertanyaan nu sarupa. Mangga, ku abdi enjing dipangagaleken hiji deui, BMW 530, cek Udin. Lastri rikat nanya, emangna tabungan maneh masih cukup keur meuli hiji deui. Ari kangge kontan mah kirang, tapi kangge ngadepean mah cekap, cek Udin. Episode ke-58 ngadenge Udin ngajanjikeun rek meuli hiji deui isukan. Mardi jeung Lastri bunga silih rangkul bari ajrak-ajragan, Udin ukur gogodek bari ngagandeng Icih asup ka imah langsung ka kamarna. Kaluar ti kamar mandi, Icih nanya ka Udin, anu keur ngampar samak. Akang leres masih kagungan artos kangge DP mobil, di abdi aya upami akang peryogi, mangga angge. Ayanyi, ukur keur DP mah cukup, jawab Udin, hapunten nya Kang. Abdi teu nyangka kolot abdi bakal wani kitu, cek Icih. Kolot nyai sarua kolot akang oge boga hak hayang mere, cek Udin bari ngagolerna samak. Akang kudu sare, isuk kudu ka dealer deui, cek Udin bari meremkeun panona. Nuhunnya Kang, cek Icih bari sarua ngagoler dina ranjang. Udin ukur unggek, Kang,
Ari akang tetiris unggal wengi bobo dihandap, icih nanya. Hentenyi, akang geus biasa, di bedeng proyek geus sarua sare na samak, jawab Udin. Nya atuh lamun tetiris mah gera perem, ulah ngomong wae, cek icih ambek bari malik nonggongan. Udin curinghak, karek sadar yen tadi teh kode ti icih, ngan manehna telat mikir, tiris ketang nyi, akang tiris pisan, cek Udin. Tuluy icih maledoken selimut, tah, rangkepkeun tiris mah. Nyi, akang bener-bener katirisan, saware awak akang geus aya nu tas, cek Udin sorana haros hos pura-pura ngahot-hot. Icih nangtung terus muka pantol lomari, ngabetot selimut hiji deui, tah, tambahan deui, mun kurang dobel ku jaket tah, bari ngalungkeun jaket oge. Udin geus teu ngajawab deui, sanajan teu tiris, kabeh selimut dipake jadi 3 rangkep, terus ngarengkol. Isukna icih geus dangdan siap-siap indit gawe, Udin mangmasakeun sangu goreng, nyi sarapan heula tah, ieu kunci mobilna, cek Udin ka icih bari nungguan dina meja makan bari ngagolerkeun kunci mobil. Icih diuk, duanana dalahar, di sela-sela dahar icih nanya, Kang, yakin abdi kedah nyandak BMW ka kantor, naha makek teu yakin, eta mobil ngahaja dibeli keur nyai, jawab Udin. Buburu icih ngabereskeun daharna, terus nyokot kunci mobil, nantung bari nyium heula pipi Udin, nuhunnya Kang, muah, terus lumpat kaluar. Mardi kaluar ti kamar nyamperkeun Udin, Din, buru atuh lin rek meuli mobil keur bapa. Sakedap atuh pa, abdi teu acan sasapu, teu acan ngepel, anggean kotor numpuk, piring kumbahan, cek Udin. Poe ieu kabeh digawean ku bapa, buburu indit, ulah poho, BMW 530, cek Mardi teu sabar. Gajlong Udin ngudak icih nu geus asup kana mobil, nenjo Udin ngudak icih muka kaca. Aya naon Kang, buka bahasi nyi, Harli akang aya dina bahasi, cek Udin bari lumpat ka tukangan mobil, bahasi dibuka terus Udin nyokot sapedahna. Hati-hati nyi, cek Udin bari nutupkeun bahasi, icih indit ka kantor kana BMW, Udin ge ngaboses sapedahna ka dealer BMW. Nepi ka dealer BMW, Udin markirkeun sapedahna langsung diharap dealer. Tenjo, jelma itu datang deui, buru tawaran Audi A8, cek manajer Audi ka saurang salesna. Mangga bu, cek sales lumpat nuju ka Udin bari mawa brosur A8. Pa, aya Audi A8 top match terbaru, mesin oge kualitasna langkung unggul ti BMW 760, teknologi hibrid, mesin tiasa dipareman satengah pikeun ngahemat bensin, cek sales ka Udin. Eta lain teknologi, tapi nyusahkeun, mesin 12 silinder bisa dipareman genep pikeun ngahemat bensin, nya mending meuli nu genep silinder wae langsung. Naon bedana, cek Udin jebi bari ngalengkah rek asup ka showroom BMW teu malire deui ka sales Audi nu molohok. Saurang sales BMW kaluar, aya naon ieu, anjeun sales Audi nanaonan asup ka dieu, rek ngarebut pelanggan, pan kaciri parkirna di mana, indit, cek sales BMW bari bongkok hormat ka Udin nitah asup. Sales Audi ngaleos bari kaciri kuciwa, sales BMW mawa Udin langsung diuk dina kursi harapan meja diling. Masih aya stok BMW 530, lamun aya kaluarkan ayana, cek Udin langsung nanya. Itu pa, anu tengah, cek sales bari nunjuk kana mobil anu dimaksud. Udin terus nuturken sales ngadeketan mobil, mobil langsung ditempoan ku Udin luar jero. Ti luar teu beda jeung seri 7 anu geus dibeli ku manehna, ngan interiorna memang goreng. Udin asup nyobaan diuk. Deal, cek Udin bari mikeun kartu ATM tina jandela mobil. Sales narima kartu ti Udin terus indit rek ngagesekeun kartu. Di luar kadenge aya pelanggan lain asup, kadenge sora cempreng awewe nyarita. Wow, aya X6 sayang. Abdi hoyong X6, Udin kerung, eta sidik sora Lili. Tapi barang direret Udin kaget sabab anu jeung Lili lain Darwin, anu aneh, kunaon Lili nyebut sayang ka eta lalaki, buburu kaca mobil ditutupan.
tapi masih melenge satik ngarah obrolan di luar tetep kadenge. Katenjo Lili nu pendek ker nyekelan mesra lengan si lalaki bari nenjoan BMW X6. Udin kekerot kehel, sabab nyaho sobatna ker disalingkuhan. Darwin pasti ker sibuk di restoran, sedangkan Lili kalahkah jalan-jalan jeung batur. Lamun akang mang meliken X6 ayuna, kumaha lamun Darwin nanya, cek eta lalaki. Darwin mah jelema polos ayang, gampang dibobodo, ditinggalkan unggal poe ge pante curiga. Sanajan abdi balik mawa X6 yakin si Darwin moal tatanya nanaon, cek Lili. Si lalaki ngarames gemes pipi Lili nu kembu, geus 3 bulan hubungan anjeun jeung akang, tapi peting pasti balik ka si Darwin. Rek tepi ka iraha kikiuan. Ulah hariwang atuh ayang, sanajan peting balik, awak ieu tetep ker akang. Salila hubungan jeung akang, Darwin acan pernah dibereng ngasaan deui, cek Lili. Ayang, saleresna abdi hayang ngusir si Darwin ti restoran. Tapi tak acan mendak jalan, cek Lili deui. Gampang, ajak pasea terus usir, bila perlu, bayar batur piken nyiksa, cek si lalaki. Lili nyerengeh bari unggut-unggutan, ayang, kumaha X6 na. Ayana urang balik heula ka imah akang, bere akang jatah 3 kali poe. Geus kitu anjeun balik terus usir si Darwin, isukan akang datang bari mawa X6 ker anjeun, cek si lalaki bari ngarangkul awak gendut Lili anu leuwih mirip jeung bal-baliter. Ayang, ulah bohongnya, cek Lili gumelis, si lalaki unggek bari seri tuluy duanana kaluar ti showroom. Udin ngaluarkan HP nelepon Darwin, Din, kumaha kabarna, aya naon, tumben nelepon. Win, keur naon maneh ayena? Ker sibuk Din, babantu koki, pelanggan ker loba, jadi kudu dibantuan masak. Sibuk unggal poe, ari narima pelanggan mah karek ayena, pan karek kamari dibukana oge. Tapi kuring moal bisa cicing sabab satengah modal ti mitoha, lamun kuring teu milu gawe era, jadinya bakal unggal poe sibuk. Pamajikan maneh kamana? Geus 3 bulan saprak bangunan iya direnovasi jadi restoran tara aya di imah. Balikna peting wae, subuh indit deui, unggal poe, aya teh ukur kamari wae basa peresmian. Sabaraha maneh nunda modal di restoran? 100 juta, eta kabeh duit tabungan kuring. Atas nama saha restoran? Lili, kabeh perizinan usaha, kepemilikan jeung sajabana, Lili kabeh. Bener kabeh, ukur tanah jeung bangunan anu atas nama bapana Lili. Kana rekening saha hasil restoran asupna, bapana Lili. Bodoh, maneh ker dimanfaatkan, apal maneh ayana Lili ker aya di mana. Episode ke-60, halah, paling ge ker di salon. Pamitna rek ka salon, bener, terus maneh percaya. Sabenerna aya naon Din, jelaskeun wae ka kuring, ulah asa-asa. Kuring ningali Lili jeung saurang lalaki di dealer BMW, nyebut sayang. Bari mesra. Kuring teu percaya, anjeun pasti salah nenjo Din. Ngan 3 meter jarakna ti kuring Win, jaba karek kamari nenjo banget Lili, piraku poho jeung salah nenjo. Din, anjeun sobat kuring, ulah mawa beja anu teu bener. Lantaran maneh sobat kuring, jadi kuring ngabejaan, Lili ayuna ker di imah lalaki eta lantaran dijanjian rek dipangmeliken BMW X6, engke bakal balik rek ngajian masalah jeung maneh rek diusir, cek Udin. Teu nungguan jawaban di Darwin, Udin ngomong deui. Win, aman keun lukisan anu ti kuring ti terus simpen, eta cukup ker anjeun hirup upama diusir, tapi lamun anjeun teu ngagugu, anjeun bakal indit bari teu mawa nanaon pisan. Din, urang jeung maneh geus saling percaya, lamun kabeh nu dicaritakeun ku anjeun bohong, urang teu sudi wawuh deui jeung maneh. Win, tadi geus disebutkan kuring ukur ngingetan, saterusna terserah maneh, cek Udin bari nutup telepon. Udin rada kehel kadirina sorangan, sabab poho teu moto atawa ngarekam videona keur bukti ka Darwin. Sales toko ngetrokan kaca mobil, pas sadayana tos beres. Udin unggek terus kaluar tina mobil, bari rurat reret ka luhur. Kaluarkan BMW 530 nu lain, ulah nu ieu,
Terus calukan manajer anjen ayena, kuring aya perlu, cek Udin ka Sales. Sales unggek bari indit ka hiji ruangan, telila kaluar deui dibarengan ku lalaki pake jas. Anjen manajerna, cek Udin bari ngajak sasalaman. Muhun, aya anu tiasa dibantos, cek manajer. Kuring menta rekaman CCTV tina kamera nu itu, timimiti kuring asup kana mobil ieu nepi ka kuring kaluar tina mobil ieu, asupkeun kana HP kuring, cek Udin bari nunjuk kamera CCTV terus mikeun HP-na. Mangga pa, manajer teu loba mikir sabab nyaho Udin lain pelanggan anyar jaba rekaman anu dibutuhkeun ukur anu nyorot ka Udin hungkul, eueuh anu kudu dicuriga. Telila manajer ges datang deui bari mikeun HP jeung kartu ATM Udin. Nenjo mobil oge ges ngajagrak di luar, Udin pamit. Sapedah diasupkeun kana bahasi, terus Udin balik. Di jalan Udin muka rekaman CCTV dina HP. Didinya jelas kabeh katenjo lili jeung lalaki. Timimiti asup tepi ka balik, Udin nyerengeh. Iya cukup keur bukti ka Darwin. Asup ka pakarangan imah nyampak mitohana keur dariuk di teras. Nenjo Udin datang duanana langsung nyamperkeun bari bunga ningalian mobil. Akhirna boga mobil, cek Mardi bari ngarangkul Udin anu karek kaluar. Lunas mobil ieu, bapa kedah kagungan Ferrari, cek Udin nyungkun. Eta kumaha anjen, bapa mah geus teu sanggup neangan duit, cek Mardi nyerengeh. Mardi ngarebut kunci tina lengan Udin terus asup kana mobil. Sakilat mobil diputerkeun di buruan terus ngabiur kaluar. Udin ukur nyerengeh di gigiran Lastri. Mun sek ema bisa nyupiran, ema ge hayang hiji din, cek Lastri. Udin ukur ngararet letik ku juru panona tengah jawab. Telila Mardi datang langsung kaluar tina mobil terus nyamperkeun Udin. Mobilna alus, tanagana oge alus. Ngan hanjakal bodina panjang, masih hese ngendalikeunna, wayahna maneh jadi supir bapa helanya saminggu wae mah, cek Mardi. Udin unggek, mangga pa, sakali-sakali antar ema oge ka salon atawa ka arisannya din, ema rek pamer yen ema ayena boga BMW, cek Lastri. Udin unggek deui, mangga bu, beres dahar Mardi geus pake kameja rapih. Din, buru siap-siap, antar bapak ka Cikapundung, beja na aya barang anyar, kendi ditinggal kerajaan Pajajaran, bapak hayang nenjo. Udin kerung, bapak tos mimiti kekempel barang antik deui, teu kapok katipu, kas di bumi saur ibu tos ipis, ulah boros teuing, hawa tos ka icih nu milarina. Mardi memang teu usaha, tapi boga impian hayang maju ku jalan jual beli barang antik. Padahal, wakanyaho kana barang, teu jarang katipu, meuli 1 juta ukur kajual 100.000, mun diitung-itung teuing geus sabaraha duit dipicenan tina hobina eta, geus 3 bulan tara, ayuna sigan nyaho icih boga panghasilan rada gede, hobina geus rek mace deui. Ulah loba carita, nyaho naon maneh soal barang antik, anterkeun weh bapa, cek Mardi rada ambek. Akhirna Udin nurut. Bandung memang kota sejarah, loba titinggal sejarah anu ngahaja dijual di sabuderen Cikapundung, ABC tepi ka Braga, loba kolektor nu ngahaja datang boh ti luar kota bahkan aya nu ti luar negeri sagala. Dinas Pariwisata oge ngamanfaatkeun daya tarik ieu ku ngarenovasi jalan, trotoar jeung ngagusur pedagang-pedagang liar, parkiran oge ditertibkeun, anu akhirna jadi objek wisata. Tepi ka Cikapundung, Mardi asup ka hiji toko sarta ngomong ka pelayan yen geus aya janji jeung pemilikna rek nenjo barang, akhirna diantar ku pelayan ka jero nepungan dunungana. Udin rek nuturken, tapi dicaramku Mardi, montong nuturken, nyaho naon maneh kana barang, tungguan di dia. Udin ukur unggek nurut, terus nungguan diuk dina korsi. Selang sababaraha menit, Udin ngadengeti jero sora ngolomprang siga aya barang anu lagrak, disusul ku Mardi anu tuturubun kaluar bari nyekelan sirah, cilaka, cilaka, cek Mardi. Udin teu malirek ka Mardi, tapi langsung nenjok ka jero, nyampak dihandap aya kendisa ukuran tabung gas 12 kg gas belah jadi 2 jeung sababaraha bagian-bagian anu laletik mancawura di sakurilingna.
Ker letik Udin kung si cicing di imah Agus Subrata, model kendi anu pecah mirip jeung guci keramik Cina di imah Akina, bedana anu ieu mah polos, keramik Cina mah pinuh ku gambar jeung warna, boa ieu kendi ditinggal pajajaran teh, cek batin Udin, lamun bener, cilaka, kudu sabaraha ngagantian, sabab yakin Mardi anu geus jadi panyababna, lamun lain moal mungkin Mardi kaluar bari panik, nyambung.